Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo urang Sunda Baraya Sunda sadayana. Kumaha damang rerencangan. Mudah-mudahan aya dina kalujengan rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna alhamdulillah mumut tiasa ngarencangan rerencangan sadayana dina kaayaan sehat walafiat sareng rada-rada miribis panginten rerencangan ya. Di Garut menuju usum hujan sareng usum usum kieu tah usum tiris gitunya muhun pami di Bandung sareng di Sunda Nusanesna bahasa-bahasa Sunda Nusanesna nuju usum naon ya mudah-mudahan teu usum nyeri hatenya mudah-mudahan aya dina kebahagiaan kalujengan rerencangannya omat kada bahagia omatnya. Alhamdulillah dina danget ayeuna mumut hoyong ngalagujang sanaos lagu ieu teh tos dinyanyikeun sababaraha puluh kali tos di-upload sabaraha puluh kali tapi mumut teu ngaraos bosen gitu nya nu nganyanyikeunana duka tah rerencangan nu ngadawukeunana kumaha mumut mah resep pisan naonnya seueur pepeling dina lagu ieu anu ngadambe urang teh mohon kedah janten jalmi jujur kedah gaul sareng para kiai saurna teh nya kitu kedah dalih sareng para kiai mudah-mudahan kacandak barokahna kacandak pahalana kitu rerencangan. Ulah hilap like comment share sareng subscribe. Rencangan tiasa request di kolom komentar atanapi rencangan tiasa langsung karena Instagram wae. Teras deui pamila rencangan kamari mah nuju sesi-sesi curhat, nuju sesi-sesi mencurahkan hati enak urang nyanyi we kitu nya. Saperus teu yang kolong kana artos hayu atuh urang nyanyikeun wae aya lagu jang spesial lumut nganggo karaokean ti Star Marker. Ieu kagungan tah Rita Tila panginten instrumena. Hayu wae segerakan aya lagu jang kanggo baraya Sunda sadayana. Mangga.
perantasan yang saya aya lagu jang spesial kanggo rerencangan pada Sunda sedayana mudah-mudahan ka jantan panghibur kalbu jantan pangobrah oke kana mana pami rancangan hoyong request ya saran rancangan ngisi di kolom komentar Instagram atanapi YouTube atanapi naon bae anu tiasa diduikeun ka Mumut. Hatur nuhun ulah hilap, like, comment, share, subscribe, nyalakan loncengna supaya rancangan tiasa terang aktivitas terbaru Mumut. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.